Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna mikar istur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang Argayuda Channel nuju di mana wae ayana. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi dina waktos ieu nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin, sehat dahir sehat batin kalian ginulur kebagjaan sabab awasna. Para wargi dina dinten ieu teh simkuring masih ngadugikeun carios nyambung anu judulna Nu Ngelmu Rawa Rontek. Ieu caritra silat anu nyereskeun Wisnu Kamandaka anu judulna Nu Ngelmu Rawa Rontek mangrupikeun seri kahiji nya tina carios Wisnu Kamandaka. Kalayan seri kaduana parantos dipidangkeun sababaraha sasi kapengker dina judul Hariring Silung di Nagri Maung. Kalayan sari katiluna sabada rengse ieu Nu Ngelmu Rawa Rontek bakal dipidangkeun seri katilu ngeunaan Wisnu Kamandaka anu dina judulna Nu Hayang Nyandung. Pamugi wae naon anu didugikeun ku simkuring salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbebrahmanah. Kalayan sasireun sabeunyereunana atuh mamanawian aya pulunganeunana aya guna mangpaatna kanggo sakur anu ngadangukeunana. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun. Pun awitu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nu Ngelmu Rawa Rontek bagian ke-25 karyana Andang Argayuda. Tisaprak Wisnu Kamandaka nulungan budak awewe anu cenah di Raukelong ngaran Wisnu beuki sohor. Urang lembur babakan pasir beuki resepen tur mika hormat ka dirina. Sabab tindak tanduk Wisnu Kamandaka salila aya di eta lembur estu teu oleh tutulung ka papada jalma laku lampahna kacida pujeunana kaasup basa nulungan budak anu disumputkeun kudu demi tangkaloa kahayang masyarakat mah Wisnu teh ulah waka ka mamana atuh komo deui nyi mamah jeung kolotna. Ujang emang sejang ngadugikeun pamundutna urang lembur cenah mun tiasa mah ulah waka ka mamana sabab urang lembur teh cenah ngarasa regreg ayeuna ujang di dieu teh. Mangkartomi muka caritaan nepikeun kahayangna urang lembur anu rek meh panggih jeung manehna
anu diobrolkeun teh ukur nyaritakeun Wisnu Kamandaka. Urang lemur jadi keuntupan rasa kacinta ka Wisnu Kamandaka. Jeung maranehna jadi regreg teu boga kasieun saperti mangsa-mangsa katukang. Muhun Kang, ulah kaangkat. Pan abdi teu acan lancar diajarna. Ongko asa melang dikantun ku akang teh. Nyi Mamah mairan caritaan bapana. Manehna ngarasa melang mun ditinggalkeun ku Wisnu teh. Disagadengeun keur ngulik elmuna. Oge Nyi Mamah teh keuntupan rasa suka ka Wisnu Kamandaka. Nyai oge mang kacida bingahna ku panghiapna ti urang lemur. Komo deui ku cariosan Nyai sareng Emang. Mun seug nurutkeun kasuka salaku manusia biasa mah asa mending lami matuh di dieu. Nanging pan akang teh nuju ngalalana Nyai. Wisnu surti kana pangajakna urang lembur. Pon kitu deui ku caritaan Nyi Mamah. Tapi pan manehna geus niat rek ngalalana nepi ka tungtung garis nadir. Garis kahirupan anu geus ditangtukeun keur manehna. Jadi Wisnu mah rek reureuh teh lamun geus nepi kana waktuna. Di mana waktu reureuh geus datang nembongan. Atuh abdi oge terang akang teh nuju ngalalana sanes kedah matuh Kang. Reureuh wae sakedapan mah di dieu. Panalakon teh sanes kedah ngenik wae. Tapi cenah kadang kedah ngareureuh dina iuh-iuh nu matak linduh kana kalbu. Nyi Mamah cumarita semudarida duka kunaon hate Nyi Mamah bet ngadadak masket ka Wisnu Kamandaka. Padahal Wisnu mah lamun ngobrol oge ukur sahinasna. Tara nyabit-nyabit kana rasa kasuka ka manehna. Leres pisan kasauran Nyai, karaos ku akang. Mangsa reureuh di dieu hate teh bet asa tingtrim. Rasa hate anu salawasna gahgar ku halodo panjang. Lir anu kasiram ku hujan silantang. Aya nu nyecep kana ati sanubari. Wisnu cumarita bari ku meleter. Manehna sabenerna ngarasa betah aya di eta lembur. Pagiling gisik jeung jalma-jalma anu saromeah. Komo deui kulawarga Mang Kartomi mah kacida mikaheman ka dirina. Tapi niat Wisnu moal bisa dihalangan ku naon wae oge. Sabab geus jadi tujuan hirupna. Nu mawi saur abdi oge mending reureuh wae heula. Engke pami akang tos bosen di dieu nembe angkat deui. Nyi Mamah tetep ngahulag kahayang nama Wisnu teh terus matuh di lemurna. Sampurasun keur gunter ngawangkong ujug-ujug aya nu pupuntenan bari keketrok kana panto. Mang Kartomi nguniang nguru panto. Brai panto dibukakeun. Breh dihareupeun lawang aya dua urang lalaki keur ngajanteng. Nempo Mang Kartomi langsung rengku hormat. Rampes, euleuh aya tamu. Bade ka saha sarira teh? Mang Kartomi langsung tumanya. Sabab ieu jalma teh anyar pinanggih. Sigana lain urang lembur babakan pasir. Sabab Mang Kartomi teu wawuheun. Dupi ieu teh leres bumina Mang Kartomi nun. Tatamu teh siga anu asa-asa. Sabab manehna oge can apalin ka pribumi. Nepi ka ieu mana Mang Kartomi oge sapanjang jalan sanggeus aya di lembur babakan pasir terus natanyakeun. Sumuhun leres sim kuring pisan Kartomi teh. Mangga atuh linggih. Mang Kartomi antukna ngaku kaseh mah. Atuh dua urang tatamu teh sanggeus dihiap mah langsung ka jero imah. Ge kanu duaan teh diuk dina palupuh di amparan samak pandan saheulai.
Tepat lila song bojona Mangkartomi nyodorkeun cai kopi jeung dalawuhna. Ke dupi salira teh anu ti mana asa nemean tepang. Mangkartomi ngabagiakeun tatamuna ku pananya. Sabab tara-tara ti sasari bet aya nu nyemah ka manehna. Bari ieu jalma teh teu dipikawano. Sim kuring teh ti lembur dadap cangkring, tetebih ti lembur. Anu duaan teh ngabejakeun asalna, nyaeta ti lembur anu teu sabaraha jauh ti lembur Mangkartomi mah, ukur kahalangan ku pasir. Direut heula lumayan tambihanaang. Bojona Mangkartomi langsung ngamanggakeun sangkan tatamuna narimakeun susuguhna. Sabab katempona ieu tatamu teh datang tinu jauh. Atur nuhun kana pangbagiana nun. Puguh sim kuring duaan tu morojog ka dieu teh bade nepanganjang Wisnu Kamandaka menak wartosna linggihna di dieu di bumina Mangkartomi. Teu ngadaguan ditanya, tatamu teh langsung nepikeun pamaksudanana. Bari dina sadoning curmada teh siga anu rurusuhan. Sim kuring anu kasebat Wisnu Kamandaka mah dupi kitu aya maksad naon pangna salira milari sim kuring. Wisnu langsung tumanya kana maksudna eta tatamu pangna neneangan manehna. Sabab ieu dua orang tatamu teh teu wana teu wauh. Duka saha oge duka urang mana. Kieu ujang. Lembur sim kuring teh nuju kenging musibah. Tah dumasar eta. Sim kuring kajurungan ku kokolot lembur. Teu aya sanes sejaminang saraya ka salira. Dua orang tetamu langsung nyaritakeun pamaksudanana. Pangna neneangan Wisnu. Maksudna rek menta tulung. Euleuh. Ari kitu aya musibah naon emang? Sareng uning hati saha yen sim kuring aya di pali dieu? Wisnu curinghak. Manehna geus boga pirasat yen ieu dua jalma teh rek menta tulung ka manehna. Sabab teu pupuguh jol neneangan manehna. Sedeng ieu jalma teh katempona ukur jalma biasa. Ieu jang Wisnu. Wengi tadi aya garong ke lembur dadap cangkring, lembur sim kuring. Tetebih ti dieu eta garong teh maksa ukeun artos atau perhiasan anu kacida seueurna. Margi kokot lembur teh sanggemeun. Eta garong kalah nyanak putrana kokot lembur anu masih alit. Cenah kudu ditebus saluyu sareng anu dipentak ku maranehna. Tah pangna sim kuring ka dieu teh maksad sejana dapi tulung ka Jang Wisnu. Sadaya urang lembur oge uningaeun ka salira margi tos janten sabiwir hiji yen salira teh anu sok numpes para garong. Tatamu teh panjang lebar cumarita kanu area didinya atuh bakuna ka Wisnu Kamandaka. Ke punten parawargi urang asuhila sekedap. Biasa sim kuring sejangiri ngemutan ka parawargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Atuh utamina panginten kanu nameannya bilih YouTube-na teu acan di subscribe, punten di subscribe heula.
Teu aya sanes supados manasim kuring medar di lalakon enggal dina kalajenganana tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalayantong hilap laikna oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Rombongan garong ti mana cenah sareng saha sesebutanana. Wisnu mani curinghak karunyaeun kanu keur meunang musibah jiwa kamanusiaanna babari kahudang rasa tanggung jawab salaku manusia nu boga kabisa. Ngaku nama cenah rombongan si Gurdah eta harta kedah dianterkeun ka mumugang pasir anu teu tebih ti lembur dadap cangkring. Tatamu teh nyebutkeun ngaran anu teu asing pikeun Wisnu. Ngaran si Gurdah jaduk para karaman anu kungsi diragragkeun di pakalangan ku Wisnu Kamandaka. Si Gurdah jadi manehna teh masih can kapok nyeun kejahatan. Ayeuna mah kieu wae emang dua anjung wae mulang. Wartoskeun ka kokolot lemur kuring seja bebela. Antosan wae ke murang kalih mah disanggakeun ka kokolot lemur. Wisnu anu ngabogaan hate teu tegaan langsung nyanggupan rek nyalametkeun eta budak anu diculik ku garong. Bari sakalian rek ngawarah rombongan si Gurdah anu nyata-nyata masih nyieun tindakan kejahatan ka lembur sejen. Alhamdulillah ujang hatur nuhun kana sayan ujang muhun mangga urang wartoskeun ka kokolot lembur permios atuh nun sanggeus meunang kacinekan yen Wisnu bakal nulungan laju anu dua urang teh marulang deui ka lemburna rek nepikeun beja ka kokolot lembur. Sanggeus tatamu pada mulang Wisnu Kamandaka babadamian jeung Mangkarta. Maksudna rek nyusul padumukanana si Gurdah jeung batur-baturna. Pikeun nyalametkeun budak anu diculik ku rombongan si Gurdah. Sakalian sugan panggidi jeung guruna. Sabab guru si Gurdah anu katelah kita pakulung siga boga Rusia ngeunaan pancakakina jeung bapana Wisnu. Mangkarta dabongan hirup urang tos diniatan sejang ngalalana ngamalkeun ilmu janten teu aya pilihan. Urang kedah neangan patempatan si Gurdah. Wisnu Kamandaka cumarita ka Mangkarta. Sabab manehna geus niat nuturkeun Wisnu, jadi kudu siap dina bebela kanu keur meunang musibah. Sabab di manehna oge di Mangkarta nyampak elmuna. Ujang, mang oge siap marengan Ujang. Mangkartomi langsung mairan obrolan. Manehna hayangeun urutan Karta milu ngalalana marengan kimu Wisnu Kamandaka. Mecak pangabisana kitu ceuk pikirna. Abdi oge Kang hoyong nyobian ilmu anu diajarkeun ku akang. Di mamah ngadon pipiluun cumarita. Manehna hayangeun nyoban gelut anu saenyana sabab ceuk pangrasana sagala anu geus diajarkeun ku Wisnu asa kudu dicoba dina kajadian anu sanyatana. Ih ari Nyai tong waka Nyai mah kewae pamitos asak elmuna. Wisnu Kamandaka ngahulag kana paniatan Nyi Mamah bakuna sieuneun kumaha onam.
Sabab kangaranan awewe segala peripolahna beda jeung lalaki. Pokona diijinan atanapi henteu abdi seja nuturkeun akang hoyong nyobian kabisa dina gelut anu saenyana da yakin moal naon margi pan aya akang. Imamah keukeuh peuteukeuh ayeungeun milu ngajorag padumukan si Gurdah sapara kanca. Sanajan awewe tapi tekad ngaluwihan lalaki. Dasar aya teueuh jawara ti bapana. Nyai mah hayu atuh. Mung wayahna Mang Kartomi ulah ngiringan. Margi bilih janten karagok kana gerakan-gerakan ni mamah oge emang. Pami konsentrasi kaganggu mah segala kabisa teh bakal magol. Wisnu antukna nya tujuan kana kahayang ni mamah, tapi bapana dihulag miluan. Sabab ngabahayakeun kaduanana. Mohon atuh jang, Mang mah ngiringan wae. Mung nitipun anak wae pangjaringkeun. Mang Kartomi ngarti kana caritaan Wisnu. Sababun tarung bareng jeung anak, pasti konsentrasi teh bakal kaganggu kumelang ke anak. Siap Mang, tong hariwang. Moal aya nu tiasa nyelakakeun si Nyai, satungtung abdi masih hirup. Wisnu kamandaka ngayakinkeun yen anakna moal naon. Sabab aya dina pangrak sadirina. Moal diantep lamun keur aya dina bahaya. Mohon ujang jung we candak si Nyai. Da mbi mah yakin kana kamampu ujang. Si Nyai pasti aman disagedeungeun ujang mah. Jung wae Nyai neangan pangalaman. Bojoda Kartomi kalah ngomporan kana paniatan ni mamah. Teu aya riuk-riuk anu melangeun. Sanggeus asak babadamian. Bring anu tiluan miang murupa dumukan si Gurdah. Nu duka lebah mana ayana. Ukur dikira-kira dumasar kana pangkuan si Gurdah basa manehna eleh tarung ku Wisnu. Sajajalan anu tiluan galecok ngobrol ngaler ngidul. Utamana Nyi Mamah kacida bungaheunana bisa lumantung jauh ti lemurna. Ongko manehna ngarasa bunga sabab bisa babarengan jeung Wisnu. Kirawan Cilohor rombongan Wisnu anjog ke lebah memunggang anu beda tinu sejen. Memunggang nu eta mah iuh kututuwuhan. Ceug cohagrama siga leuweung geledegan. Laju Wisnu mere isyarat sangkan ulah ngobrol, bisi kabeneran aya anak buahna si Gurdah anu keur patroli. Teu salah tina dugaan Wisnu. Dina sesela tatangkalan anu harieum katempo aya sabaraha urang keur leumpang bari ngobrol. Barang disidikeun ku Wisnu teu salah deui eta teh anak buahna si Gurdah. Sabab salah saurangna pernah milu ngajorag ka lemur babakan pasir. Mang, itu anu opatan teh anak buah si Gurdah. Urang talikung kutiluan supaya teu nimbulkeun kaributan. Sabab lamun riweuh bisi si Gurdahna keburu kabur. Wisnu kamandaka mere parentah ka Mangkarta oge ka Nyi Mamah. Sangka narajang ka para anak buahna si Gurdah bari ulah nyieun kaributan. Musuhna kudu ditalikung tanpa ngalawan heula. Siap jang, ari Nyi Mamah kumaha? Mangkarta sayaga, tapi manehna masih cangcaya ka Nyi Mamah. Sabab kapan karek oge diajari na ulin maen po bari pangawakan awewe. Abdi oge siap Mang. Nyi Mamah nembalan ka Mangkarta ngayakinkeun. Tapi jajantungna mah ngaredak daligdug teu puguh endagna. Uyuhan kakarapisan manehna rek gelut anu saenyana. Ciat! Mangkarta ngagorowok beli luncat nerajang ka salah saurang anak buah Ki Gurdah. Leungeunna ngahabok kana punduk musuhna.
atuh saharitan teu rajang kumangkarta ngagerung laju ngarumpuyuk teu elingan. Ciat Nyi Mamah najan rugag-regog teu burung narajang. Tongkatna kumolebat ngababuk beungeut sarasa urang anak buah Ki Gurdah. Najan kakara harita tapi babukan tongkatna Nyi Mamah nenggel kana bungkul irung musuhna. Yung anu terajang ku Nyi Mamah ngagoak langsung ke keleyenganan ka nyeri. Saterusna direjang ku Mangkarta oge ku Nyi Mamah. Kalayan di Barogod dihijikeun jeung korban Mangkarta. Ari Wisnu manehna jumrelat mewak dua jalma. Duanana diketik puhu ceulina. Laju duanana namru teu kaburu ngagoak-ngagoak acan. Saterusna duaan di Barogod ku Wisnu sedang anu ngagogoler ku Mangkarta oge ku Nyi Mamah ditodong gobang ku Mangkarta. Maksudna supaya nuduhkeun padumukanana Ki Gurdah. Para wargi rupina ceros nyambung anu judulna Nungelmu Rawa Rontek bagian ke-25 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanis kanten kaluluputan kalelepatan sim kuring dina enggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugumakeun atanapi seulepatna hapunten anu kasuhun. Mangga para wargi wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.